Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang yasana Asep Gun Majalaya. Haturan ka urang Bandung, urang Majalaya, urang Ciamis, urang Tasik, urang Cirebon, urang Cianjur, urang Batu Jajar, urang Cimahi nya, kanggo ka urang Tangerang, urang Depok, urang Banten, urang Garutnya. Pokona mah kasadayana urang mana bae ayana di Jumaranco mugia kebek ku kabingah. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos sumangga gerata tantatan kaparayun sadayana Atuh wanci pecat sawed Rakaseta jeung Nyi Kiranti arinit sejan neruskeun lalampahanana didayap ku paneuteup jeung pangduati Nini Jumsi. Wanci bada asar sabada ngalaksanakeun ibadah salat asar di salah sahiji tajug anu kaliwatanana. Si Gobang alias Rakaseta jeung Nyi Kiranti saterusna leumpang deui neruskeun lalampahanana mapai-mapai pasir jeung pakabonan anu aya di kenca katuhunana. Tapi karek oge meunang sababaraha lengkah teu kanyahoan ti mana daratangna. Di hareupeunana geus aya 4 urang jalma anu pangawakanana rata-rata waweg sembada jaranggung gede atuh. Bade amprotan we pikasarieun. Anu panghareupna mah komo rupana teh menikeun ka perenges matak teresep kanu nenjo beungeutna garok irungna namru sagede boboko cek nu heureut teh mah nya atuh kumis jeung godegna meuni rabok nambah serem wae katembona. Sedengkeun ari nu tiluan deui sarua maraneh teh sarupana ge pikasarieun karucem jiga anu teu barisaeun seuri. Pok harita anu panghareupna nyarita di barung jeung nyentak Karakaset. Bebenyit, saha si laing jeung eta batur si laing nu awewe teh heuh? Kaboga si laing eta teh. Cenah kituna teh bari mencrong kana beungeut Kiranti meuni molotot jiga maung nenjo manggeus awe. Sakedapan mah si Gobang teu wara ngajawab. Manehna malik neuteup ka jalma anu harita ngalengkah leuwih deukeut ka manehna. Ret Rakaseta teh ngabagi reret ka baturna nu tiluan anu pating jarega tukangeun anu tumanya tadi. Kaloga nenjo sia ditanya teh ha? Aing yeuh anu katelah Ki Badigul. Asa karek nenjo we kana beungeut sia duaan. Pasti sia duaan lain urang dieu deuleu sakomong. Bejakeun ka dewek.
Hapunten. Hatur nuhun abdi sareng ieu rai abi memang sanes urang dieu. Abdi ti wewengkon Majalaya Mang. Jupi Amang sareng rencang Amang bade ka marana kitu. Teh Raka Seta tenang we taya karesi tur karingrang. Di Majalaya jauh oge geuningan. Terus ada tujuan si laing bangna datang ka wewengkon ieu rek naon? Hah, abdi mah teu gaduh tujuan nu pasti, saukur milarian pangalaman we. Cinek mah teu aya anu dijugjug kitu tah Mang. Saha ngaran si laing jeung awewe si laing? Nami abdi mah nu katelah Raka Seta. Upami ieu rai abi namina Kiranti. Raka Seta ngajawab teu satarabasna we. Kieu euy. Lamun si laing hayang nyaho, ieu teh wilayah nu kaasup wilayah kakawasaan dewek. Ceuk paribasana teh mah wilayah teritorial dewek. Ngerti? Jadi saha wae anu ngalewatan ka dieu, wayahna kudu masrahkeun babawaanana ka dewek. Komo si laing mah kasebut lain urang dieu. Sanajan urang dieu oge anger we mun ngalewat ka dieu mah kudu mere upeti ka dewek. Ngerti tuh? Oh gitu. Tapi dari kuring mah teu boga nanaon atuh. Jeung teu mawa nanaon deui. Ieu dina buntelan teh lain duit atawa barang berharga. Tapi bubututan jeung sarung, oge baju jeung calana. Kitu tah. Kumaha atuh? Ceuk Raka Seta. Tetep tenang manehna mah. Sabab geus bisa ngira-ngira jalma anu keur aya di hareupeunna teh geus pasti lain jalma-jalma anu bener. Tangtuna ge garong atawa begal anu sok biasa menggatan di yang jalaneun jalma-jalma anu ngaraliwat ka dinya. Oh, mendeng abang sia. Piragu jauh-jauh ti Majalaya teu ngagubug duit. Saperak-perak acan mah. Ari engke mantogna kana naon piraku rek ngabung. Pasti lumpak oplet meureun. Sak burulah ngadeukeun eta buntelan teh jeung sakabeh nu aya dina saku si laing. Mun bisa mah jeung kabogo si laing bisi kaburu dewek robah pikiran yeuh. Ceuk Ki Badigul kituna teh bari ngangsrod ka hareup leungeunna ditamprakeun. Namun maksa kitu geuning. Ari bener teu boga rek kumaha? Jeung deui dina bogana ge moal dibikeun ka anjeun. Jalma anyar pinanggih, wawuh ge hanteu jeung butuh we kuring ge deui. Ceuk Raka Seta antukna mah kasungkal we amarahna nyaritana oge ayeuna mah rada tarik oge. Goblok sia. Mangkeluk teh nya wani nyarita kasar jiga kitu ka dewek. Sardi, sarju, sarga. Bodaran ieu mangkeluk teh sakalian. Caca gue cina nebikeun ka modar. Keun anu awewe mah bagian dewek. Ceuk Ki Badigul marentah ka balad-baladna anu tiluan. Atuh teu kudu ngadua kalian di parentah. Srog ti luarna ngangsrod ka hareup bari langsung ngaralugas bodogna. Terus bodogna dipuih-puih luhureun sirahna nyingsieunan Raka Seta jeung Nyi Kiranti. Mireungeuh kitu si Gobang alias Raka Seta harita ngaharewas ka Kiranti. Katempo Kiranti eungeuk tanani ngarti kana naon rupa maksud Raka Seta. Atuh dulu barani kapan Nyi Kiranti ayeuna mah beda jeung Nyi Kiranti ti heula. Sajabati geus mibongga ilmu bela diri teh oge Kiranti ge mibanda pusaka warisan ti Raka Seta nyatana pusaka kolewang kabuyutan pangwarisna ti Akapono. Keur waktu si Gobang teh kasasar atawa asup ka nagarana. Srog Kiranti ngangsrodkeun kadua sukuna ka hareup. Dina kuda-kuda anu panceg parona bangun hurung mencrong ka Ki Badigul anu harita maju salengkah ngadeuketan ka manehna. Bade naon cenah nu geulis teh mending ge milo we jeung karek pikeun ka dinya. Hiu cilebet. Setan sia dasar bikang Bangkawara ngabogohan sia kaing. Si Badigul langsung ngabangkieung ka tukang sabab kadua pipina sakilat geus beunang ka hancak ku teungeulan kepang Nyi Kiranti anu saeutik oge teu katingali gerakanana kumanehanana akibat ku cepet-cepetna. Montong boga sangkaan pedah aing awe deui. Sok sia hayang nyaho boga pangabecus naon sia. Begal cacing cau.
Tembal Nyikiranti dina sikep anu teneng tur tenang taya karingrang. Sedengkeun harita Rakaseta alias si Gobang manehna geus pada narajang ku sabetan-sabetan bedog tilu urang lawana. Tapi sakali oge sabetan-sabetan bedog musuhna teh can aya anu keuna meneran kana sasaran. Ku sakitu oge Rakaseta geus bisa ngukur kana pangarti nu jadi lawana. Najan kasebut jumlahna aya kana tilu urangna ge. Tapi ilmu bela dirina nyatana jauh pisan aya di sahandapeunana. Kalaka huak hiuk teu pararuguh ngadon nyabetan angin eta bedog teh. Baraya. Iya yeuh dewek mun di dieu yeuh. Cek Rakaseta nalika jirimna aya di tukangan lawan anu tiluan atuh puguh harita kana ge tiluan malali ka tukang bari ngababadikeun deui masing-masing bedogna. Modar sia. Cek si Daraju diturturkeun ku dua urang baturna bari ngababadkeun bedog-bedogna rek ngarah kana beheung jeung beuteung Rakaseta. Gagabah pisan kelanan atuh baraya. Rakaseta bari kentak ngajaulkeun badana ka gigir sedengkeun dua sukuna pating belesur najong kana masing-masing awak nu jadi lawanna. Harita posisina keur poos ka bawa ku tanaga sorangan. Jebrot cekuk ciduk deus. Aduh alah. Kiluanana hampir bareng pating kocehak. Sabada masing-masing sirana beunang ka hanca ku tajongan Rakaseta anu tangtuna ge ngandung tanaga jero sabenuhna. Dina wangunan jurus ulin maung karuhuna nyatana jurus maung ngarakep bangsa. Saharita tiluarna pating gedebut nangkarak bengkang luhur lemah. Atuh bodogna mah ngaracleng sapadalita ge tina masing-masing cekelanana. Dulur barani tapi tekung silila oge tiluarana maksakeun pating karuniang hudang deui. Bari sumarengir nahan ka nyeri jen tiluarana rangtung panonna katempo bangun anu cecebna keur mencerong ka Rakaseta teh. Tuh bedog mah maracengna kabeh ditu tuh. Juk cokot teh ku sorangan. Cek Rakaseta nya ditakituna teh bari seuri semungoa kanu tiluan. Sedan ya. Tiluanana jiga aya anu ngomando we menikeun ka langsung pating sabut deui narajang. Pereup-pereupna ngarah kana sakujur badana Rakaseta. Eueuh kabacus geuningan sia. Heup. Celeng. Rakaseta sakit cepeus ngajaul deui awakna teh. Kagigir bari ngababadikeun tajonganna deui disusul ku dua pereupna anu teu emis dilangsung pating garjrot pating jalabrod nyayang kana masing-masing anggawata badana anu tiluan. Waduh tobat. Geus teu loba catur di berani kiluanana pating gedebut deui ningang kana lemah ngababengkang malah anu duaan patupang tini sagala rupa atuh. Kalayan tiluarna katampo haragungan bari nyekel masing-masing awakna anu kakeunaan ku tajongan jeung teungeulan Rakaseta alias si Gobang. Anu harita ngagunakeun tanaga jero sapinuhna nyatana metakeun jurus maung karuhun anu tadi teh. Tiluarna harita dulu barani geus teu mampu harudang deui ayeuna mah. Terus haharagungan nahan ka nyeri anu karasana beuki angot jeung panas coba nyanyautan. Harudang deui atuh mang aduh. Kakak gegoleran kitu di. Beuh eta jeung patumpang tini kitu. Atuh ngadu pedang meureunan. Cek Rakaseta bari ngajaga hareupeun lawana anu keur ngajarongkeun kabeneran harita teh si Darju anu katinihan ku si Kudin. Menikeun ka amak aduh. Kudin sia teh jeung ninihal aing nyingka sia. Aduh. Tadi aja Kang. Cenah dulur barani. Dulur barani boro-boro bisa hudang deui dikitukeun ku Rakaseta teh. Ku ngarasakeun ka nyadina awakna ge geus teu puguh rasakeunana. Ayeuna urang kocapkeun Nyikiranti anu keur patutunggalan jeung Ki Badigul.
minangka gegedugna anu tiluan. Harita tiba di Gul teh geus teu nganggap deui pedah lawan nasa urang budak awewe anu ceuk panyangka nasa memehna mah teu bisa nanaon. Sanggeus babaraha kali manehna kabeunangan ku teungeulan jeung tajongan Nyi Kiranti anu kecepatan gerakna hese katuturkeun ku manehna. Tiba di Gul teh terus ngangsreg bari nyebet-nyebetkeun bedogna anu panjang teh nguwak ngawik cigah kebo edan. Tapi ku kacepetan gerak Nyi Kiranti sabetan bedogna teh sakali oge acan aya nu kungsi meneran kena kana sasaranana. Tungtung nama Kibadi Gul teh jadi ngajanteng atuh katempo amek kanana meunikeun gareng hapranyug bakat ku ngarasa capek. Panonna semu hurung molotot mencrong ka Kiranti. Pok manehna nyarita kalawan di barungan kureng hapranyug. Oh, dasar bikang turunan siluman sia mah sugan mah. Alah. Ulah nyalakeun dewek lamun si laing bikang kurang ajar rek dipodaran. Padahal eta teh pantrangan cadu dari aing kudu mateni kaum bikang mah. Ayeuna sia bikang anu munggaran anu bakal jadi tumal ajian aing ye. Ajian setan neraka. Hiat. Cacap nyarita kitu blesat fus. Teka nyahoan tina sela-sela dua ramo leungeun kenca katuhuna pating blesat gulungan-gulungan seuneu anu ngebebela. Anu rek ngaduruk nyamber kana sakujur badan Kiranti. Untungna Kiranti oge geus sayaga ti anggalna. Bareng jeung datangna gulungan-gulungan seuneu anu rek ngahuru kana sawakna. Sakicep dina leungeun katuhuna geus nyepeng hiji pakarang aneh anu wujudna hideung karaan jiga keris tapi kacongona panjang jiga bedog. Anu tayalian eta teh nyatana pakarang kolewang kabuyutan pusaka buhun pangwaris ti Rakaseta teh anu asalna ti lemurna Akaponoh ti nagara Jin. Trak fus trak tus. Gulungan-gulungan seuneu nu dilancarkeun ku Kibadi Gul dipapag ku pakarang kolewangna Nyi Kiranti. Atuh kajadianana pohara mata kreuwas jeung ngaranjugna pikeun Kibadi Gul mah. Sabab harita keneh eta gulungan seuneu teh anu diciptakeun ku manehna ngadon malik nyerang kana awakna. Istilahna mah sanjata makan tuan teh. Hus duar dolok kubag. Aya kana opat tangkal kai anu kakeunaan ku eta gulungan seuneu. Langsung pating garubrag raruntuh dina kaayaan hurung ngabebela jiga anu ngahaja di duruk. Teu kasawang lamun keuna kana awak Kiranti geus pasti nasibna teu beda jeung tangkal kai anu langsung hurung tepikeun ka tudung atuh. Nyaksian kajadian sarupa kitu. Kiranti jeung Rakaseta pikeun sajongjongan mah nepikeun ka marolotot reuwas kareureuhnakeun. Tapi barang manehna ngaret kalebahna Kibadi Gul nyatana geus eueuh di tempatna tadi pon kitu deui baladna nu tiluan. Tadi pating jaloprak teh maranehna oge geus taya dina tempatna deui. Dasar begal kelas kotok. Ari babaung diheulakeun jiga nu heueuh. Ari kabuktianna beuyeug jiga keuyeub. Hayunya urang ngeraskeun deui ngeureuyeuh deui dah lalampahan teh. Malam ini ge bakal burit deh. Urang nyimpang heula ka lamur itu tuh. Urang ngiring ngarep manawi aya jami anu haat kerasa ngaku ka urang luaan. Atuh Nyi Kiranti ukur ungeuk. Saterusna dua anak laleumpang ngareneng muru ka hiji lemur anu pangdeuketna ti dinya. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya anu satia. Wanci bedug magrib dua anak geus aranyog ka sisi lemur katempo di juru lemur anu beh kaler aya tajug leutik. Harita aya sababaraha urang nu arasup ka jero rek ngalaksanakeun ibadah salat magrib. Si Gobang
jeung Nyi Kiranti gura-giru lalempang muru kadinya. Saenggeus ngalaksanakeun wudu duanana arasup lagi mieu ngamakmum ngareneng jeung makmum anu lainna. Sedengkeun Kiranti salatna di pangtukangna sorangan taya awewe deui anu sejen anu ngadon salat di dinya. Da puguh sarolat di imahna meureun. Badak berjamaah anu araya di dinya ngarajak sasalaman ka Rakaseta anu masih sila. Pok anu tadi jadi imam tumanya ka Rakaseta. Dupi ujang sareng Nyai teh bade angkat kamarana nya. Sareng nu ti mana teh kawit. Awas tos geuning kaburitan di perjalanan sigana mah. Atuh nu duaan leuwih nu tadi ngamakmum ge ngareneng jeung Rakaseta manehna leuteuk ka Rakaseta jeung Kiranti bangun anu penasaran ngadagoan jawaban ti Rakaseta alias si Gobang. Hatur nuhun pisan tina pangangkenna sareng panarosna Mang. Abdi kawit mah ti wewengkon Majalaya. Dongkapna ka dieu teu aya di anu jugjug. Sejak ngalalana we milari pangalaman hirup sareng ieu pun rai kitu manawi. Uluh jauhnya atuh Majalaya mah ari eta si Nyai teh garwa. Kitu teh bari ngareret ka Nyi Kiranti anu diuk cameot di juru. Sararesna mah teu acan Mang. Maksad abdi teh teu acan janten istri neme papacangan. Keke dupi ieu katelahna lemur naonnya Mang. Sareng sakantenan we abdi teh upami di Widian mah bade ngiring reureuh we di dieu ditajug dugi ka enjing. Oh kitunya. Ari ieu lemur teu lemur Godang. Kacamatana mah Tanjung Sari. Nya tos lebet ka Sumedang ieu mah. Saena mah reureuna atuh ulah di dieu mending milu we ka Mang. Aya 2 kamar kosong di imah Mang oge. Aduh. Sakali deui ngahaturkeun nuhun pisan Mang kana pangangkenna. Ceuk Rakaseta nganuhunkeun. Saenggeus disambung ku ngalaksanakeun salat Isya akhirna mah Rakaseta alias si Gobang jeung Nyi Kiranti teh marilu ka imahna Mang Suminta. Ngaran si Amang eta teh nya nu tumanya tadi. Teu lila antarana si Gobang jeung Nyi Kiranti geus aranyog ka hareupeun hiji imah. Imahna mah imah panggung ngan lumayan gede tur tohaga. Pok harita Mang Suminta nyarita ditujukeun ka Rakaseta katut Kiranti. Dari nu duaan tadi mabasa ditajuk ge geus amitan. Nyatana rek baralik heula ka imahna. Samalah ka Rakaseta oge ngaku cenah di imahna oge lalega lamun butuh keur tempat monok hunggul mah. Tah ieu saung Mang teh ujang Nyai. Dataya sasaha duaan we jeung si bibina. Mang mah atuh barudak duaanana geus ngarumah tangga jeung jarauh ngumbara mailu ka salakina da awewe budak Mang teh duaanana. Ceuk Mang Suminta. Saterusna Rakaseta jeung Kiranti teh blasbus arasup ka jero imah. Kasampak di patengahan aya saurang awewe. Aya saurang awewe tengah tubuh keur nangunjar lambar bari kekerod baju anu soeh. Barang ningali salakina datang bari ngiringkeun 2 urang anu teu wawuh teh. Atuh nyatana Bi Eco sakedapan mangadon neuteub ka Rakaseta teh oge ka Kiranti tapi henteu nyaritana naon. Pok atuh Mang Suminta nyarita ka pamajikanana. Yeuh, kami teh tadi nalika ditajuk tepung jeung ieu si Ujang oge si Nyai. Karunya kaburitan di perjalanan. Jadi we ku kami teh diajak ka dieu. Malaur kamar aya 2 anu kosong teh urut budak urang. Atuh ari si Ujang ngaranna Rakaseta. Talamun si Nyai mah katelana Nyi Kiranti. Jauh ti wewengkon Majalaya cenah. Ceuk Mang Suminta ngajelaskeun ka pamajikanana. Duh, karunya teuing atuh nya geus we ngarep di dieu we Ujang Nyai. Da lalega di imah Ibi oge. Malaur gugulutukan 2an we jeung si Amang. Bunga we Ibi mah jadi aya batur. Ceuk Bi Eco. Bangun anu atoh kadatangan Rakaseta jeung Kiranti teh nu rek monok di imahna teh.
Mohon bi duh hatur nuhun pisan atuh. Abdi sareng pun rai parantos diangken ku ibi oge amang. Enjing rupina bade nyubuh abdi mangkatna. Sakali di abdi ngahaturkeun nuhun pisan tina kasayan ibi sareng amang. Cek Raka Seta terus-terusan nganuhunkeun bakatku ngarasa bunga. Ih nyala sewe atuh Sujang Nyai. Rek kamarana meniru lusuhan teuing. Rek sapoe dua poe tug nepikeun ka saminggu ge teu nanaon. Da moal dijujurung ieu atuh, Cek Bi Eco negerakeun kajemaran hatena. aduh hatur nuhun bi, kumaha tuh da panjang kene lampahan abdi teh. Tema Raka Seta rengkuhna keur sikepna. Taruang heula anggur atunya ka itu Sujang Nyai. Juga ke dapur ulah namu lah di ten ibi mah. Anggap we kolot sorangan. Cek Bi Eco deui. Jugu-juguana we jiga ka nu geus wawuh lila jeung jiga ka anak sorangan sikepna teh. Nyatana ka Raka Seta jeung ka Nyi Kiranti teh. Bawaan atuh ka dieu sangu jeung deungeuna manehna. Bisi eraeun piraku semarek totolojo ka dapur. Cek Mang Suminta nyarita ka pamajikanana. Oh nya tuh hayu Nyai orang bawaan ka dieu sanguna. Kituna teh bari ngojengkang ka lawang dapur dituturkeun ku Nyi Kiranti. Tekung sila oge geus ngurunyung deui. Bi Eco nanggeuy boboko nu dieusi sangu. Sedengkeun Nyi Kiranti ngelek boboko buntung anu dieusi ku piring jeung deungeun sanguna. Saenggeus sababaraha kali dihempekeun ku nu boga ieu mah akhirna mah brak we Raka Seta jeung Nyi Kiranti dalahar bangun anu mirasana keur. Atuh Mang Suminta jeung Bi Eco oge harita teh milu dahar bareng. Ngan ngalasna teu pati gede, itung-itung maturan kana semahna bisi eraeun dahar duaan mah. Teu kungsi lila dulur. Tok-tok aya sora panto nu diketrok bari jeung kadenge sora. Punten Mang, acan bareureum gitu. Cek di luar bari terus pupuntenan. Mangga acan. Da sore kene saya teh di luar. Tanya Mang Suminta ti jero imah bari cengkat tina diukna. Ieu kuring Adun jeung Omod, buka heula Mang pantona atuh. Aya penting ye. Cek di luar anu ngakukeun ngaran Adun. Atungan kojengkang memang Suminta teh ngojengkang muru ka lawang panto. Brai panto dibuka, breh katingali di luar aya dua urang jirim jalma anu keur ngajaranteng hareupeun golodogna. Najan harita kaayaan peuting oge da katempo beungeut eta dua urang teh. Sabab kacaangan ku lampu lantera anu ngagantung deukeut panyaweran. Geuningan maneh Adun Omod. Aya perlu naon bangun nu penting pisan? Iya batu arasup ka jero. Cek Mang Suminta bari mukakeun panto. Saterusna eta nu duaan teh blasmus arasup ka jero imah. Gek duanana dariuk luhureun amparan samak. Aya naon maneh teh Adun Omod asa rareuwas kieu yeuh? Tanya Mang Suminta neuteub seukeut kanu duaan. Sedengkeun ai Raka Seta jeung Nyi Kiranti oge Bi Eco mah teu wakan cacaritana naon. Maranehna oge nareuteub ka si Adun jeung si Omod anu keur sila di singhareupan ku Mang Suminta. Hampura Mang, duh ngaganggunya jabaya tamu deh. Tos taruang eta nu bade tuang. Henteu dah geus beres dahar mah. Sok atuh nyarita aya naon cenah. Itu taeun Mang. Begal balada kibarjah daratang deui ka lemur urang. Mangkaning domba uing karek anyar anakan. Jaba indungna mah pan anu batur. Dapirage domba meunang nengah. Kadenge tadi basa uing keur di jero imah nyebutkeun rek dikukud kabeh cenah. Pakaya urang lemur ieu teh nya lemur gudang teh gitu tah Mang. Dasar manusia jarahat kumaha tuh. Ari Pak RT jeung Pak Kokolot sajenna geus nanaon acan. Anggeus Mang, mata kuing ka dieu ge uing teh papan di jurungan ku Pak RT jeung Mbah Uhe. Cenah ayeuna teh Mang keur di imah nya ka dieu we kuring teh. Ake ain oge geus aya di ditu nya di imah Pak RT. Rek naon ngadon ngariung di imah Pak RT atuh. Apaan sidik karongna oge cek maneh geus asup ka jero lemur.
Nyawa teuing ari rek nanaonna mah kuring mah ukur katitahan. Da begalna oge acan maling nanaon karek arasup ka sisi lemur. Cek Adun ngajelaskeun. Keke sabaraha urang cenah? Nya sabaraha urang anu ngariung di imah PRT loba teu? Nya loba we aya Ki Ain, Mbah Uhe, Kang Marna. Nya loba we Bang. Pokona mah aya kan 10 urang mah jigana moal kurang 10 urang mah nyamod. Cek si Adun bari melong ka si Omod. Hari eta kira-kira nagarongna aya sabaraha urang? Yah, bangsatna nya duka teuing atuh sabaraha urang mah. Ngan anu jelasna mah loba pisan we. Apanan terang meureun balad Gibajah mah. Acan ayeuna mah bejana ngahiji jeung Ki Badigul. Begal anu sok benggatan di jalan teh. Apanan Ki Badigul oge aya kana 3 anak kebuahna teh. Jadi leuwih ngagalaksak we tah da sagede tenaga meureun ayeuna mah komplotan garong Ki Barjah teh. Cek si Adun ngajelaskeun ka Mang Suminta. Nya daguan we atuh kedeung. Ujang nyanyi cari cing we di dieu nya ulah ka mana. Baturan si Bibi. Mang rek ka ieu mah PRT heula. Cek Mang Suminta. Basa manehna rek kaluar ti ieu mah atuh Rakaseta ukur ungeuk teu bisa nyarita nanaon sabab manehna can ngarti jeung can nyaho kana naon rupa anu sabenerna geus kungsi kajadian di lemur eta. Hayu atuh Jang Adun, Omod. Ka mana orang jalan aja? Urang mah pae jalan kebon sampo we nya. Bisi pasaran weg jeung begal balad-balad si Barjah. Jalan keburuan lembur mah. Nya ieu Mang, nya urang jalan kebon sampeuna we lah. Da uing jeung si Adun ge tadi teh jandinya. Saterusna mah bring we si Adun jeung si Omod ge kairing ku Mang Suminta tarurun ti ieu mah ngajugjug ka ieu mana Pak RT. Dulur barani nu saati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia. Cag heula kaayaan Rakaseta nyikiranti nu aya di imahna Mang Suminta di lemburna gudang di daerah Tanjung Sari. Ayeuna urang caritakeun heula carita anu anyar atawa anu kakara di Guar. Nyata urang nyaritakeun kaayaan hiji lalaki lanceuk saperguruanana Ki Teregos Hideung anu katelas Ki Jubah Hideung. Di hiji wewengkon anu jauh tina tempatna wewengkon Majalaya nyatana wewengkonna Sigobang. Anu tayalian ieu tempat teh ayana di suku Gunung Galunggung anu kabana saben ku wewengkon Tasik. Saurang lalaki tengah tuwuh anu pangawakana jangkung seseg jeung sembada. Sanajan kasebut umurna kawilang geus teu ngora deui, tapi warugana masih keneh jagjag tur belejag oge gesit kalayan bedas tanagana. Paromanana estuning serem jeung kucem eueuh pikahayangeun anu nenjo. Kumis jeung jangot katut godegna geus barodas. Ngajejembrung nutupan sabagean beungeutna. Mungguh matak nambahan angker wae keur nu nempo mah. Papakeanna gomrang, rupana hideung. Dina sirahna make iket anu warnana sarua jeung warna jubahna. Nu katelah Ki Jubah Hideung. Kitu julukan anu neulah saela ieu ka eta jalma. Ari patempatanana lain di Pilemuran tapi mencil di sisi leuweung, malahan nyaung-nyaung. Di baturan ku 2 urang baladna anu rupana sarua parenges jeung pikasieun. Harita wanci pasosore langit bengras taya aling-aling.
Panon poe cahayana masih sumorot belenong condong kalebah kulon. Manuk-manuk recet patinggarat slok di nedahan tangkal. Tongeret ngehar di sadana silih temalan jeung baturna. Mungguh matak betah turtumaninah kaayaan sarupa kitu teh. Teu saperti kaayaan zaman ayeuna, khususna anu hirup di dayeuh. Harita si jubah hideung keur diuk dina golodog. Panona nyerangkeun ka hareupeun saungna anu rajeg pating juring kining ku tatangkalan anu umurna geus ratusan taun. Da memang lain tempat anu biasa di tempatan ku manusia tempat eta mah. Nyasatna leuweung geledegan keneh nu arang langka kasaba ku jelema. Bubuhan manehna mah mibanda rupa-rupa ilmu. Nyatana ilmu kadigjayaan kawedukan katimbulan kagagahan jeung sagarupa ilmu lainna malah ilmu paragi kaluar asup ka nagara siluman oge bogaeun sigahna teh atawa bisa mukakeun panto gaib. Matak teu aneh lamun cicing di tengah leuweung panonoban jurig jeung siluman katut barakasakan ge teu jadi pangaruh keur si jubah hideung mah da pasti cigana teh geus warawuheun. Sabot keur ngadaweung kitu. Kurunyung ti hareupeun dua urang jalma anu pating kurunyung. Eta dua urang nu karek datang teh dedegaran jarangkung sambada. Pakulitana sarua harideung, tapi anger hideung keneh ti jubah hideung lamun dibandingkeun mah. Dina masing-masing leungeunna raridu ku babawaan. Sarupaning bebetian jeung bubuahan meunang ngala ti jero leuweung. Beuh, di mana barang siara deh badul badil, oi, mawa naon eda deh, meniang karibung gitu cenah, beuh. Tanya si jubah hideung, kanu anyar datang, anu tayalian ti dua urang anak buahna, nu karek malulang tas barang siar. Biasa we di nu deukeut ngalanu kieu mah ki. Ieu sampel jeung pucukna lumayan keur soel sambal. Jeung nu lain-lainna deui we, meunang hayam leuweung malahan mah tilu siki. Ngan beasna teu meunang teh doh. Tebal si badul. Bali nunda babawaanna ka hareupeun si jubah hideung. Lain aya gede beas mah dina gentong teh euy. Tanya si jubah hideung deui. Koredas pisan ki, kumaha tuh? Ya ngajul atuh ari beak mah. Beuleum we hayamna. Paduli teu dikejoan ge. Dulur barani anu saterusnya si Badil jeung si Badul teh ngalaksanakeun parentah ti nu jadi guruna. Nyatana rek meuleum hayam, katut ngarenos cengek minangka keur cocoe lalapna. Kocapkeun waktu peutingna. Harita ki jubah hideung keur cacarita kalawan daria kadua urang muridna. Kieu euy Badul Badil. Dewek teh asa kaingetan wae ka dulur sapaguron dewek anu panganjelekadana di wewengkon Majalaya teh euy. Nya kitu ngul. Atawa cek urang ditu mah disebutna teh Ki Teregos Hideung. Ngeunaan beja yen manehna jeung sakabe balad-baladna anu bari nasa ku saurang jajaka anu ngeunelah si Gobang teh. Jadi inget dewek ieu. Reg Ki Jubah Hideung ngarandeg heula. Panonna neuteup kosong bangun aya anu keur dilamunan. Ngeunaan beja eta. Nyari pamikir kuring marek kitu rek kieu ge nya mending dibuktikeun we. Dari beja mah bege kapan alias teu puguh nya anteuna. Tembala si Badul. Mereka mandang kanu jadi guruna. Numada ku halada pisan anu ayeuna ku dewek rek dibahas ka salain duaan teh euy. Isukan waktu anu pas dulu. Dewek jeung si laing duaan urang mangkat ka tempatna Ki Tunggul. Namun nya Ki Tunggul jeung sakabe anak buahna geus bari nasa ku manusia anu neulah si Gobang. Hartina dewek kudu nyieun balitungan ka eta manusia. Ngarti tuh?
Ngar satu. Oh gitu mah satu junta aing duaan nyadana dewek kerek nyieun balitungan pikeun mang maleskeun pati dulur dewek nu ngaran kitu unggul satu jantu cek si jubah hideung rutret kadua urang balana. Sanuju pisan atuh Gi. Ngajanaina oge mangkatna guring mah. Geus penting atuh ayeuna mah isukan we lah isuk-isuk manggatna urang megat truk we lah anu ngangkut areng nu rek kamajalayakeun mah meh tereh nepinya biasana kana jam 5an truk anu sok ngangkut areng mah miangna ti wengkon tasik teh euy badul Ya pokona mah kudu nyubuh we ti dieuna kajaba bisi kaburu ini trukna. si Badil oge ngilu nyarita. Oh bener gitu euy artina ayeuna si lain duaan kudu tangina saresna montong kaluar deui di mah bisi isukan keburangan. Dulur barani saterusna ti luarna pating goledak salare ngabarak patunjang-tunjang di pertengahan imana. Dan memang nu kasebut imah tawasaung ki jubah hideung mah eueuh rohangan nu lainna. Estu ngageblang jika masih gitu. Ari paragi mirun seuneu masok di luar atau di buruan atuh pagawean sapopoe maranehna sok barang ala kaleuweung ala naon wae sakira-kira anu laku dijual jeung bisa didahar sanajan kasebutna maraneh lain kaasup ti lemah anu balaner istilahna mah lain ti golongan lempeng oge tara daek ari budak badog mah jeung rarampog mah teu kawas adi saperguruanana nyatana Ki Tragos Hideung alias Kitu Unggul. Tos aya badu bangplak dulur karaosnya ku kituna dur hapunten pisan cag ieu dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah manawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun. Undur kantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.